Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana manga urang teraskeun ieu carios palagan Sumedang Larang dina bagan anu katujuh. Oge kanu nu gabung ulah hilap ditekan dulu subscribe-na sareng tombol loncengna dibunyikan. Atur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Meleg hakna Aji Mantri teh ceki konang hapa bangun anu handeueul samemeh narima jawaban ti Kiterong peot kaburu kapiheulaan manten ku sora Ki Jaya Perkosa nu geus cengkat tina sarena. Aji Mantri teh teu nyubadanan syarat pikeun jadi raja deuleu pokna atuh boh Ki konang hapa boh Kiterong peot ukur pating parelong we harita ge malah Ki Suradijaya mah harita teh keur cunggelik we tugur rada anggang di baturan ku Ponggawa 8 urang. Ceki Jaya Perkosa syaratna jadi raja teh nyaeta kudu boga kahayang, kudu boga ambisi, hayang kumawasa, ambisi hayang kumawasa, ambisi hayang digugu parentah-parentahna, jeung ambisi pikeun mertahankeun kalungguhan tina gangguan deungeun. Ari si Jayu nu ieu teu boga sagala rupana deuleu. Inyana mung nyieun perkara. Ceuk manehna ambisi hayang kumawasa teh hiji waktu bakal nyang hareupan hiji perkara beura. Sabab lamun eta kakawasaan teu dibarengan ku kamampu cenah deungeun hayang ngagulingkeun. Ceki Jaya Perkosa ngadongengkeun tabeat jeung adeg-adeg Aji Mantri sabot nu keur diomongkeun keur husu mujasmedi. Moal mah inyana boga pamadegan mung jadi raja kualatan teu dijurungkeun kudu jadi bapana kakang. Ceki konang hapa wah oh teu persis kitu ngan bae eta teh sasad katurung katutu eukeur meukeur kudu jadi bapana teu disatujuan pikeun nuluykeun nyangking kalungguhan tapi oge kabeneran jinisna teu boga cita-cita pikeun nuluykeun kalungguhan nu jadi bapa. Ari raja teu dijurungkeun Aji Mantri sina nuluykeun tapak lacak da meureun geus waspada we. Maksudna ai raja teu ngajurungkeun Aji Mantri cina nuluykeun tapak lacakna meureun geus waspada kana kamampuh nu jadi anakna kitu tak jadi. Ceki Jaya Perkosa Ki konang hapa ngahuleng nu sejen sarua pating haruleng padahal ari kerteg hate kami mah hayang manehna we nu kaserenan makuta binu kasih Sang Hyang Pake teh kakang. Ceki Terong peot bangun anu humandeuar ngadenge nu humandeuar kitu Ki Jaya Perkosa ngareret ka dulurna. Aing ge ari hate mah hayang kitu deuleu sia Terong peot. Da cacakan lamun budakna gede hate hayang nuluykeun jadi raja ku aing mah burung dibantuan deuleu. Ceki Jaya Perkosa ngakurkeun pamadeganan ngan bae sanajan kitu Ki Jaya Perkosa oge malikan deui kana pamadegan nu awal yen cenah anu matak moal bisa kitu teh alatan Raden Aji Mantri teu minuhan syarat pikeun jadi raja. Ongkoh deui lamun mah dipaksa kudu jadi raja nya jadi raja di mana da puguh dayeuh pakuana ge geus burak raka. Beda deui jeung Sumedang Larang.
bisa disebutkeun ayeuna keur pemojona dihangkeutkeun kakuatanana dulu. Ceki Jaya perkosa deui. Para mitra kaum dangu ngaso heula, ngaso. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang. Haceuk Ki Jaya perkosa para mitra sadaya. Cenah mah Sumedang Larang teh pernahna rada anggang ti Banten. Lamun mah dibandingkeun jeung Pakuan. Jadi lamun Banten boga niat rek ngajorag Sumedang Larang, moal gampang jika ngajorag ka Pakuan. Anu kurang kudu dititenan bari sakalian diusahakeun. Kumaha carana sangkan pangaruh Cirebon teu tumerap ka Sumedang Larang. Kitu Ceki Jaya perkosa. Ceuk inyana Sumedang Larang teh memang kungsi di kawasan kukang jeng Pangeran Santri. Ari Kangjeng Pangeran Santri teh sasat putrana Kangjeng Sunan Gunung Jati nu dipasihan tugas nyebarkeun Islam di Tatar Sumedang. Urang Sumedang Larang memang geus loba nu asup Islam. Tapi secara pemerintahan mah maranehna tetep ngakukeun urang Sumedang Larang pituin tur ngaraku teu aya pertalian jiga bawahan jeung atasan. Urang Sumedang Larang ngarasa kadudukanana sajajar jeung sahabae oge deuleu. Ceki Jaya perkosa. Jadi kitu sababna cenah Kangjeng Prabu Raga Mulia Surya Kancana ngarasa eueuh halangan naon-naon deui pikeun masrahkeun lambang kakawasaan raja ka Prabu Gesan Ulun anu Nyakrawati ngabahu denda di Karatuan Sumedang Larang. Artina mah Raja Pajajaran teh percayaeun yen Gesan Ulun sanggup neruskeun tapak lacak Pajajaran. Gesan Ulun bakal sanggup ajeg dina adeg-adeg Pajajaran. Kitu tah Ceki Jaya perkosa deui. Obrolan teh parat nepi ka dinya. Sabab poe geus mimiti rek diganti kubeurang. Kaciri geuning ti tebeh wetan King Kilaban Pating Buricak. Dituturkeun ku hayam leuweung di Sarada Patemalan. Sanggeus neangan dahareun ti mimiti neangan bebeutian tepikeun kaneangan sasatoa nu biasa diarah dagingna. Atuh bring we iring-iringan teh mariang deui. Maranehna ngabring muru ka tebeh wetan bari angger ukur kukurusukan ka jajalaneun utarahal jeung hara-haralu. Ngan bae sanggeus asup ka wewengkon Cileungsi.
manehna beuki ati-ati nyieun lalampahan maranehanana aya dina kaayaan caring-cing pageuh kancing saring set pageuh ika bisi aya siku si wulu-wulu aya mau ngamuk gajah meta cenah manehanana kudu usaha sangka nyingkahan balai ari nu mata kitu teh kusabab ceuk beja ieu wilayah begal gerot nu dipingpin ku si Codet teh. Saha si Codet teh atuh ugus sarerea ge teu apal ngan bae cenah ku sasaha ge dipika gimir sabab rengkak saparipolahna kacida gangasna jeung deui lamun bertindak taya ras-rasan lamun kudu maehan harita dipaehan cenah malah banda dirampok jelemana cenah dikaniaya kitu kaayaan si Codet dina mangsa harita ngadenge eta beja Ki Jaya perkosa mah saeutik oge teu ngarasa gimir Ki Jaya perkosa mah saeutik teu ngarasa sieun ngan sanajan kitu inyana bisa nyaluyukeun diri jeung kahayangna Raden Aji Mantri yen cenah sanajan teu ngarasa ringrang jeung teu ngarasa hariwang kana wawasena si Codet oma ulah tepikeun ka Bantrok kitu kahayangna lantaran nepi ka Bantrok saeutik gedena miceun tanaga teu puguh anu matak milih jalan teh tetep wae nu sakirana teu pasarandong jeung begal atawa jeung saha bae nu sakirana bakal jadi gangguan kana lalampahanana. Para mitra kaum dami nepikeun ka panon poe aya di luhureun embun-embunan mah berkah eueuh gangguan naon-naon tong boroning aya gangguan jalma jahat nu megat-megat malah tepung jeung sato leutik oge henteu jajalaneun teh estu kacida ti iseun jajalaneun ti iseun kacida teu kadenge sora naon-naon ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung nu judulna Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna para wargi nincak bagian ka-7. Mangga urang teraskeun deui. Para mitra pamiarsa nepikeun ka panon poe aya di luhureun embun-embunan mah berkah eueuh gangguan naon-naon tong boroning aya gangguan jalma jahat nu megat-megat malah tepung jeung sato leutik oge henteu jajalaneun teh estu ti iseun kacida teu kadenge sora sato naon-naon ulah boroning sora sato gede
dalah sorak manuk atawa cihcir oge henteu. Ngan bae mireungeuh kaayaan leuweung sakitu jemplingna keur diri Ki Jaya perkosa sapara kanca kalah kabeuki nambahan kawaspadaanana. Cek maranehanana kaayaan nu jempling teh lain hartina aman. Kaayaan nu jempling teh lain hartina taya bahaya naon-naon. Malah kaayaan nu jempling teh bisa sabalikna nyaeta pinuh kumara bahaya. Lamun teu kadenge sora sato leutik, hartina di eta tempat aya sato badag atawa aya makhluk anu sato leutik ngarasasieun, eta nu kaharti ku Ki Jaya perkosa sapara kanca. Nu matak ngahareupan kaayaan kitu manehna kudu bener-bener siap sadia. Paribasana caringcing pageuh kancing saring sepageuh iket. Nu matak para mitra sadaya harita ge bener-bener Ki Jaya perkosa sapara kanca kudu bener-bener ningkatkeun kawaspadaanana. Ngan bae para mitra nah aya naon atuh di eta tempat teh nepikeun ka sato laleutik pada sieun tur teu wani cicing di eta tempat maranehanana mungguh teu bisa ngajudi. Atuh ku kituna sanajan bari angger pating arung ku glempang bari pairing-iring tapi ari panon mah teu weleh ngulincer ka saban tempat. Pikeun ngajaga hal-hal anu teu dipihar Ki Jaya perkosa harita malah lempangna pindah jadi milih pangtukangna. Maksudna tayalian iwa tirek ngaping keamanan babawaan nu kacida di pusti-pusti. Nepikeun kabeak ngaliwatan leuweung nu gereng jeung leuweung gerotan, leuweung ganggong simagonggong, eueuh kajadian nu matak pisa lempang. Aman we nepi ka wanci harita mah. Ngan bae waktu maranehna geus kaluar ti eta leuweung. Jauh ti tukangeun maranehanana hawar-hawar kadenge sora awewe tulung-tulungan. Ngadenge nu tulung-tulungan saperti kitu ponggawa opatan geuwat nurunkeun heula jampana. Geus kitu hideng lalumpatan balik deui ka tukang. Mangga ade sing hati-hati dulu. Mangga ade sing hati-hati, sing hati-hati. Ceuk Ki Jaya perkosa mere pangwawadi ka para ponggawa nu harita rek nyampeurkeun sora nu tulung-tulungan teh. Ponggawa nu opatan teh unggeuk tanda satuhu kana eta pangwadi. Tur ari geus kitu mah belesat we pating belesat muru kana sora nu tulung-tulungan teh. Harita rada hese oge ngalelebah ti mana jolna eta sora nu tulung-tulungan satengah jejeritan. Nu kadengena tetep sora awewe nu jejeritan harita teh. Ngan ari geus lila kokotetengan kaditu kadieu. Geus lila mapai-mapai eta patempatan mah ponggawa nu opatan teh teu wudu manggihan oge geuning laratanana nu tulung-tulungan teh. Tetela geuning aya awewe ngora keneh jiga-jiga rek digunasika kahormatanana ku hiji jajaka. Atuh puguh we para ponggawa teh manehanana ngarasa reuwas oge. Memang atuh eta awewe rek digunasika ku jajaka. Buktina rek digunasika teh da eta awak si wanoja menipageuh napel kana awak si jajaka.
Memang saliwat mah jiga si awewe nu ngahaja nangkod kana awak si lalaki. Nganangkodna jiga nu kapaksa da geuning bari jeung jejeritan tulung-tulungan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Sumangga para wargi dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Palagan Sumedang Larang. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana, ayeuna teh para wargi nincak bagian katujuh. Mangga para mitra perjalanan Makuta Binokasi Sangyang Pake urang teraskeun deui. Mangga para mitra. Rada hese oge ngalalebah ti mana jolna eta sora nu tulung-tulungan satengah bari jejeritan teh. Ngan ari geus lila kokotetengan mah ponggawa nu opatan teh teu wudu manggihan oge eta sora. Tete lah geuning aya awewe ngora nu jiga rek digunasika ku hiji jajaka. Buktina rek digunasika teh daeta awewe awak wanoja teh meuni pageuh napel kana awak si jajaka. Memang saliwat majiga si awewe nu ngahaja nangkod kana awak si lalaki. Nganangkodna jiga nu kapaksa da geuning bari jeung jejeritan tulung-tulungan. Mireungeuh kitu ponggawa nu opatan giak narajang kasih jajaka. Angot sanggeus mireungeuh dina palebah tarangna aya ceda jiga codet. Atuh geus teu ham-ham deui ponggawa nu opatan teh ngajudi kalawan pasti yen eta jajaka teh katelahna si codet teh. Dasar begal jahat. Sia mah hartabana dirarat, nya kahormatan dirangsad, cik salah saurang ponggawa. Cangkalak we cangkalak ya asik lah, tuman pisan eta jurig jana teh, cik baturna deui. Lakosna se. Rupina duwi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung judulna Palagan Sumedang Larang, karangan Aan Merdeka Permana dina bagian katujuh. Insyaallah enjing urang teraskeun kana bagian anu kadalapan. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios. Alhamdulillah nama kapihatur carios Palagan Sumedang Larang. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kang orang sadayana. Amin. Oke kanu nembe gabung ulah hilap subscribe na di tekan heula supados teh tinggalin kena cerita sarajengna. Hatur nuhun mangga permios.